Sampurasun barudak anu di bumi tepang deui sareng Nini dina cariosan di sakola minggu. Urang bade diajar yen Gusti maparin kahirupan itunya. Naon deui ieu teh? Kunaon? Lauk cupang endul parae. Oh, atuh wios atuh lauk paeh mah meser we deui atuh ndul. Meserna jauh di kota. Oh, karunya teuing paeh jadi lauk teh paehnya. Nya dina wadahna dina botol-botol nih aduh. Paeh. Aduh paingan atuh ndul nangisnya. Yeuh ndul tos teu kedah nangis. Engke ku Nini dipangmeserkeun deui nya. Beres nih. Janji lah. Asik. Nah. Tapi hayang sakieu. Ya teh sabaraha? 1, 2, 3, 4, 5 genep. Tapi kieu tapi genep kumaha nya? Iya teh. 1, 2, 3, 4. Opat sok. Engke ku Nini dipangmeserkeun nya. Aduh nuhun Ieu. Nini. Sami-sami ndul. Nya. Aya oge dah nu nangis sapertos endul geuningan. Saha nih? Si Imas. Oh, Imas sarencanganna Neng Marta, Mohon. sarencanganna Arifan. Laras. Aduh, kumaha Eta nih teh. ceritana? Si Imas teh nangis sami si Imas oge sami sareng endul. Kumaha? Laukna parae. Laukna parae Imas. Mohon. Ah, Tapi si Imas mah laukna paeh Iya. nangis tapi ente terus nangis. oh hebat Imas mah. Imas mah tos kitu teh ningali kana kembang eros. Nya. Aduh, kembang eros teh manis sarae. Oh, Menik kembangan. Kembangan. Seueur. Ngaliuk deui. Itu cengek baruahan mani Cengek? leubet. aduh bisa ngadamel sambal. Eta Alek. cengek buahan leubet, kembang eros, ngembang sadayana, seueur kembangna, aya nu bodas. Aduh, Eros tapi bodas mah. aya mawar bodas. Tak eta mawar bodas, aya nu bodas, aya nu beureum. Wow. Geuningan bisa hirup teh kembang mah. Mahal eta kembang-kembang teh bisa harirup aja Ah. cengekna baruahan. Tah eta teh cing saha anu maparin kahirupan dul? Pasti mamahna Neng Imas. Eta mah mamahna Neng Imas mah paling dia nyeboran wungkul. Aduh, pasti ku Pak RT. Pak RT mah teu apa. Aduh, pasti ku eta Juju Jeding. Wah, Ah, juju mah teu apalun da tebih bumina sareng Imas. aduh, saha atuh mah? Nah ada ieu mah Nini sanes emak. Iya manini maksudnya. Emang Nini tah eta teh anu maparing kahirupan teh Gusti ndul. Ndul oge Nini dipaparing kahirupan teh kusaha? Ku Gusti. Ku Gusti urang teh maparing kahirupan sabab dina pengajaran ayeuna teh urang bade diajar yen urang tiasa ningal kahirupan anu sae. Kadang aya nu sedih, Mohon, aya panon poe, mohon. aya naon anu wengi teh anu caang teh naon deh? Bulan. Anu araliut geuningan seueur naon teh? Rambetu. Sanes. Bintang. Tah aya bentang, aya bulan. Wengi-wengi siang aya naon? Aya Panon poe. Tah eta teh sadayana teh dipaparin ku Gusti. Gusti teh maparing eta supados naon? Supados urang tiasa hirup. Kan upami teu aya panon poe kumaha? Aduh, atuh poek. Poek. Upami teu aya bulan, teu aya bentang, Poek. poek. Janten ku Gusti teh urang teh dipaparin kahirupan, dipaparin panon poe, dipaparin bentang, bulan naon tadi teh? Aya poe. panon poe bulan. Aya hujan. Nya. Aya hujan dipaparin hujan. Supados naon?
supados urang tiasa hirup, urang tiasa ngamuliakeun Gusti. Oh, upami aya urang dipaparin kahirupan, kasehatan, maksudna urang sadaya teh supados tiasa ngamuliakeun Gusti. Laras pisan dul, endul teh beuki ka dieu beuki pinternya. Kan aya nini nu pinter. Aduh, eta dek dibalikeun deui wae. Laras dul, janten urang teh kedah ngamuliakeun Gusti, Nuhun. sareng deui kedah mika asih ka batur. Oh, adri ka Gusti nyaah kasasama. Tah, kitu. Mohon. Eta namina ngamuliakeun Gusti. Upami endul mah ngamuliakeun Gusti, tapi ngewa ka Juju. Nya. Ngewa ka saha tadi teh? Marta. Aripan. Aripan. Eta mah teu ngamuliakeun Gusti. Lepat ndul. Lepat. Apa deh nyuhunkeun dihapunten ka bumina nya mah anteur. Nyang Dari meser lauk cupang. sok atunya Sik. upami lepat ka batur Nya. kedah nyuhunkeun di hampura. Dihapunten. Komo ka Gusti mah Oh, mohon. kedah nyuhunkeun di hampuranya. Mohon. Janten ayeuna endul apa? Nya. Yen Gusti teh maparin kahirupan ka urang Terus? supados urang ngamuliakeun Gusti, Di urang mikanya ka kasa. sasama kitu ndul. Hartosna engke oge lauk-lauk Imas teh bakal gaduh deui Imas lauk nu enggal gitu engke mah. Mohon ke kan meser deui. Digandul. Jiga endul. Atuh nih atuh nu bang meserkeun lauk cupang. Engke meserna tadi sakieu. Mohon mangga lah. Dipastikeun anu sakieuna kanggo Juju jeung Oh, Marta tadi pasihan. Marta jeung Aripan anu sakieu deui ieu Marta Aripan. Oh. Ari ndul mah mana? Nah, ayeuna mah mending ge urang ayeuna ka pasar yuk urang meser lauk cupang. Ayo. Bilih ka Bujang tutup pasarna. Ayo. Ayeuna mah Covid teh kayaknya ngugi ka sonten Nya. pasar teh. Nya. Wah, Ayo, kala itu barudak ngantor. Barudak kepang deui engke nya. Musti ngaberkahan. Kepang deui sanes waktos. Dadah. Ayo nih ke pasar. Hayu. Kan itu nih. Ah ka ditu we meh caket. Oh, nya tuh.